Bismillahirrahmanirrahim. Walam makana jeung samang-samangsa bukti. Naon alma ucai. Alatun eta jadi alat parabot. Li toharoti pikeun susuci. Istatroda tah nyelang bahasa atawa nyelapkeun carita. Tah nyelang bahasa sahal musannif li anwa ilmiyahi kana pirang-pirang warna cai. Pirang-pirang warna, pirang-pirang cai. Pakola maka ngadauh musannif alati anu ya juju anu menang ayasihu tegasna anu sah naon at-tathiru susuci biha ku ieu alati sab'u miyahin eta 7 pirang-pirang cai. Ma'us samai tegasna kahiji cai ti langit. Ai an-najili tegasna cai anu turun minha ti itu sama. Wa huwa sareng ari itu ma'us sama al-matoru eta cai hujan. Ceuk musannif kieu musannif sarah kulantaran eta cai mangrupakeun alat kana toharoh maka musannif matan rek ngaistidrad deh nyelang heula kana nerangkeun cai. Nyelang heula kana nerangkeun cai tanggalna bade istitrad. Naon sababna? Sabab eta cai jadi alat kana toharoh, kana susuci. Ari cai anu sah dipake susuci eta aya 7 rupa. Hiji cai hujan. Cai anu turun ti langit. Naon sababna musannif ngaheulakeun nerangkeun cai anu turun ti langit mandeurikeun cai anu bijil ti bumi. Sababna mah ari langit eta leuwih mulya tibatan bumi. Ngan leuwih mulya soteh langit tibatan bumi anu bumina salianti tempatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab ari bumina tanahna anu jadi tempat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetep eta leuwih mulya tibatan langit. Tingali sarahna jajaran ka-8 ti handap. Qauluhu almiyahu ayana. Asluhu ari asalna miyah almiwahu eta lapad almiwahu barisan. Kulibat ditukeurkeun naon wawuhu
wauna itu miwah yaan kana iya jadi miyah liwuku iha karena tumibana itu wau ba'da kasrin dina ba'da kasratin dina sabada kasroh kasyami saperti lapad siam asluhu ari asalna ieu siam siwamun eta siwam kulibat ditukeurkeun naon wawuhu wawuna itu siam yaan kana iya lidzalika karena itu liwuku iha ba'da kasratin wa huwa jeung ari itu miyah jam umain eta jama lapad maun bil maddi kalawan dibaca mad alal absohi netepan kaul anu leuwih pasehat ngali etan bihun luhureun sair geuning ada laman 2 genep tanbihun ari eta hiji pepeling Abdulul miyahi ari pang utamana pirang-pirang cai ma eta cai nabaa anu nyumber ieu ma min baina asabihi ti antara pirang-pirang reumana reuma teh ramo Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam summa ma'u jam-jamin tuluy cai jam-jam summa ma'ul kausari tuluy cai kausar talaga kausar summa nailu misra tuluy cai sungai Nil di Mesir summa bakil anhari tuluy sasesana pirang-pirang walungan kasaihu huna seperti sungai Saihun wa Jaihuna jeung sungai Jaihun wa Dajlati jeung sungai Dajlah wal Puroti jeung sungai Efrat terus hanapeun syair qauluhu ma'us sama ya kahanapna wahalil muradu jeung naha ari nu dimaksud bisamai kalawan sama aljirmu eta jirim al ma'hudu anu dikanyahokeun awis sahabu atawa mega li anna samaa karena saestuna ngaran sama lugotan ceuk lugot ismun eta ngaran lima pikeun perkara ala anu luhur ieu emak wartafa'a jeung narima luhur ieu emak kaulani ari jawaban eta 2 kaul jawaban tina hal pan itu teh hal muradu wala mani'a jeung teu anu nyegah eta tetep min ayang zula tina yen turun itu maun min kulin tina saban-saban sahiji minha tina itu ma'hudu awis sahabu ma'hud didinya teh jirmun ma'hud payang julu maka turun itu maun minal jirmi tina jirim al ma'hudi anu dikanyahokeun awla atawa henteu kotoan kalawan rupa-rupa tugelan teh potongan kibaron anu gede payatalako tuluy nampak hu kana itu maun naon as-sahabu mega payumna'u tuluy dicegah ditahan ieu maun wayang zulu jeung turun ieu maun
min uyunin tina pirang-pirang sumber fihi dina itu sahab kahanap sajajar wa inna ma qaddamal musannif wa inna ma qaddama jeung pasti ngaheulakeun sal musannif ma'a samai kana cai langit li syarafiha karena mulyana sama alal ardi ngelehkeun bumi kama saperti perkara sohaha anu nyohehkeun hu kana ma saha an-Nawawi bi majmu'ihi dina kitab majmu'na Nawawi wa huwa jeung ari ma sohaha al-mu'tamadu eta kaul anu dipake tatagenan wa ingkana jeung najan bukti naon dohiru kalamil Qalyubi dohirna dawan Imam Qalyubi i'timadan eta tatagenan anal ardo kana saestuna bumi afdalu eta leuwih utama ceuk Imam Qalyubi wal khilafu jeung ari beda pendapat fi ghairil buqati eta tetep dina salianti tempat allati anu istamalat anu ngurung atawa ngawengku ieu allati alaihi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li annaha karna saestuna ieu buqah allati istamalat alaih afdolu eta leuwih utama min ghairiha tibatan salian buqah ittifaqan kalawan sepakat hatta minal arsi nepika sehingga tina aras wal jannati jeung surga. Jadi tetap pangmulyana mah tempat anu dicalikan ku jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ul bahri jeung cai laut ayam al-milhi tegasna cai anu asin wa ma'un nahri jeung cai wahangan si walungan al-hulwi anu tawar wa ma'ul bi'ri jeung cai sumur wa ma'ul aini jeung cai nyusu wa ma'us salji jeung cai salju cai es wa ma'ul bardi jeung cai ibun wa yujmi'u jeung ngumpulkeun hadihi sab'ata kana ieu cai anu 7 naon qauluka ucapan anjeun tegasna lapad manajala tegasna lapad manajala ma tegasna perkara najala anu turun ieu ma minas samai ti langit aw nabaa atawa nu nyumber ieu ma minal ardi ti bumi ala ae sifatin netepan kana anu mana wae sifat kanat bukti itu sifat min aslil khalqati eta tetep tina pokokna eta tetep tina pokok kajadianana. Nomor kedua cai teh cai laut teh cai anu asin katiluna cai anu ngocor di walungan cai tawar kaopat cai anu aya dina sumur wa ma'ul aini kalimana cai nyusu wa ma'us salji
nu disebut maul ain cai nyusu teh cai anu kaluar tina bumi. Tuluy maus salji teh cai hujan keneh eta teh ngan umpama geus nepi kana bumi ngabeku gitu, ngabeku jadi es tina kusabab tiisna maka disebut cai salju. Katujuh cai ibun. Cai ibun ge teh cai hujan keneh ngan teuas tapi umpama sabada nepi ka bumi mah eta teh jadi ancur. Tah ieu cai anu 7 rupa teh dikumpulkeun dina omongan musannif lapad mana jala minas samai wa mana ba'a minal ardi ae ala ae sifatin hanaj min aslil khalqah. Jadi maksud nama sakur-sakur cai anu turun ti langit jeung cai anu kaluar ti bumi bari jeung netepan kumaha bae sifatna asal eta sifat teh nurutkeun kajadian asalna eta cai. Beda jeung umpama sifatna anyar-anyaran. Seperti umpamana cai robah warna kusabab dicampuran jeung ontan umpamana atau dicampuran betadin. Eta mah lain aslil khalqah eta mah. Maka eta mah teu bisa dipake susuci sanajan caina suci sabab geus barobah. Ningali geura di handapna ajaran kagenep ti handap qauluhu ma'us salji aya bil musallasati wa huwa jeung itu ma'us salji an-najilu eta anu turun minas samai ti langit ma'ian bari anu ajur sumayaj madu tuluy jadi teas itu najil alal ardi kana bumi min syiddatil bardi tina bangetna tiis. Sumal miyahu tuluy ari pirang-pirang cai tan qasimu eta narima kabagi itu miyah ala arbaati aksamin kana 4 pirang-pirang bagian. Ahaduha ari kahijina itu arba'ah tahirun eta cai anu suci fi nafsihi dina datna ieu maun mutahhirun tur anu nyucikeun li ghairihi kalian maun ghairu makruhin anu teu dimakruhkeun naon istimaluhu makena itu cai makena itu maun wa huwa sareng ari itu tahirun mutahhirun tahir mutahhir al ma'u eta cai al mutlaqu anu mutlak an qayyidin tina qaid lajimin anu tumetep pala yaduru maka teu madarat naon al qayyidu qaid al munfiku anu narima pecat kama il bi'ri seperti cai sumur bi kaunihi dina buktina itu ma'il bi'ri mutlakon eta cai mutlak. Sumal miyahu tan qasimu tina cai anu 7 rupa tadi teh eta teh kabagi 4 bagian. Nu kahiji
cai anu suci dina datna tur nyucikeun kanu sejena. Deui nu kahiji cai anu suci dina datna tur nyucikeun kanu sejena sarta henteu dihukuman makruh digunakeunana nyaeta cai anu mutlak. An qayyidi lajimin anu jauh tina qaid anu lajim. Dilempengkeun mah kieu nu kahiji nyaeta cai anu suci dina datna tur nyucikeun kanu sejena jeung henteu dihukuman makruh digunakeunana nyaeta cai anu mutlak. Nu kumari cai anu mutlak teh cai anu jauh tina qaid anu lajim. Tegasna malah eta cai teh anu henteu make ngaran naon-naon gitu. Teu make ngaran naon-naon. Beda jeung cai anu dikayidan seperti dikayidan ku kopi umpamana cai kopi. Umpama eta cai kopi di gelas dina gelas dipindahkeun kana botol anger we ngaranna teh cai naon ci kopi atawa dipindahkeun kana rantang tetep we eta ngaranna cai naon ci kopi. Maka eta cai kopi sing ingat cai kopi teh naon? Cai kopi teh cai anu make qaid anu lajim. Ieu keur nyontohan. Cai kopi teh cai anu make qaid anu lajim. Anu henteu sah terpisah tina eta cai, maka eta cai teh ngaranna lain cai mutlak eta mah. Palayadurul qaid al munfik ngan teu jadi madarat eta qaid anu sah pisahna tina eta cai. Pancek tadi qaid anu lajim teh anu teu sah terpisah tina eta cai. Tah mah palayadurul qaid al munfik teu jadi madarat eta qaid anu sah terpisahna tina eta cai. Sapertikeun umpamana cai sumur. Eta cai sumur umpama dipindahkeun kana botol atawa dipindahkeun kana keni maka henteu kababawa qaid sumurna. Maka eta qaid anu sah terpisahna mah teu matak ngaleungitkeun kana ngaran cai mutlak. Jadi tetep we eta cai teh kaasupkeun kana ngaran cai mutlak. Sehingga eta cai sah dipake bebersih. Beda jeung umpamana cai nu tadi teh cai kopi, cai susu. Eta cai kopi, cai susu mah ceuk tadi naon? Dibere qaid anu dibarengan ku qaid anu lajim anu kabawa ku cai, maka eta mah lain cai mutlak sehingga henteu sah dipake susucina. Ningali jaran kaopat tasarah hanap qauluhu an qaidin lajimin bi an lam yuqayyid ku saperti yen teu dikaidan itu maun aslan kalawan sama sekali. Au quyida atau dikayidan itu maun qayidan kalawan qaid munfikan anu narima pecat. Bahwa makari qayidan munfikan sodikun eta anu bener
bisurataini kalawan dua gambaran. Al-ula ari nu kahiji ma eta cai lam yuqayyid anu teu dikayyidan ieu ma aslan kalawan sama sakali. Biang takula ku saperti ngucap anjeun hadza ari ieu maun eta ma cai. Eta teh dikayyidan naon? Wasani jeung anu kadua ma eta cai kuyida anu dikayyidan ieu ma qayyidan kalawan kayyid munfikon anu narima pecat ieu ma. Kaang takula saperti yen ngucap anjeun kana lapad ma al bahri au ma al bikri. Ma al bahri cai laut, ma al bi'ri cai sumur. Eta cai sumur mah eta teh narima pecat eta teh gitu. Dikayyidan ku cai sumur ngan narima pecat. Ketika diasupkeun kana botol maka jadi leungit kayyid sumurna teh gitu. Wasani jeung ari nu kadua tahirun eta cai anu suci, mutahhirun tur anu nyucikeun. Makruhun anu dimakruhkeun. Naon istimaluhu? Makena itu maun. Pil badani dina badan. La pisaubi henteu dina pakean. Wa huwa jeung ari itu tahirun mutahhirun makruhun al ma'u eta cai al musammasu anu dipanaskeun. Maksudna mah dipanaskeun teh dipoe teh nu dipanaskeun ku matahari. Ae al musakhonu tegasna anu dipanasan atawa dipanaskeun bita siri samsi kunapakanana panon poe. Kunapakanana panon poe pihi dina itu maun. Wa inna ma yukrahu jeung pastina dimakruhkeun itu ma'ul musammas syar'an ceuk syara bikutrin kusabab aya pecahan. Kusabab aya pecahan harin anu panas pi inain dina wadah muntobain anu dicetak illa ina adna dakdaini illa ina annakdaini kajaba wawadahan tina mas perak li sofai jaurihi hima karena bersih permata logamna itu nakdaen. Karena bersih permata logamna itu nakdaen. Wa idza baruda jeung di mana-mana tiis deui itu ma'usamsi zalat tah leungit naon al makruhatu kamakruhanana. Wahtaro jeung geus milih saha An-Nawawi Imam Nawawi adamal karohati kana teu ayana kamakruhan. Kana teu ayana kamakruhan mutlakon barina mutlak. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun aidon deui naon syadidus sukhunati cai anu banget panasna wal burudati jeung anu banget tiisna. Kadua nyaeta cai suci tur nyucikeun kanu sejena. Deui nomor kadua cai suci tur nyucikeun kanu sejena ngan makruh dipakena dina badan.
Tapi umpama dipake nyeseuh mah, dipake ngumah piring mah, ngumah wadah, eta cai teh di hukuman teu makruh. Jadi di hukuman makruh teh lamun dipake dina badan, dipake dina wawadahan mah teu makruh. Cai naon eta? Maul musamas. Nya eta cai anu dipanaskeun ku sabab kasorot ku panon poe. Barijeng di daerah anu panas sapertikeun umpamana di negara Arab. Bari eta cai teh aya dina wadah anu dicitak. Seperti dina drum, dina kaleng, itu ngahaja dipanaskeun. Beda jeung wadahna tina emas atawa tina perak. Maka eta mah teu dihukuman makruh dipakena. Sanajan dipake wudu, dipake adus. Umpama manaskeunana dina wadahan tina perak jeung tina emas mah teu dihukuman naon? Teu dihukuman makruh. Naon sababna? Sabab banget bersihna eta emas jeung perak. Sehingga kieu ya mang maksudna teh nya. Lamun eta cai dipanaskeun dina kaleng atau dina drum, eta teh sok aya karatan. Tah karatna eta anu matak bahaya kana awak teh gitu. Tapi lamun wawadahana tina emas tina perak eta mah moal aya karat. Matak li sopai jauh hari hima gitu. Jadi lamun wawadahana tina emas jeung perak mah moal aya karatan. Matak teu dihukuman makruh. Moal matak bahaya lah kana awak gitu. Tingali sarana na kurung qauluhu fil badani. Ejaran ke-12 di luhur yang 11. Ayo. Ae badaniman tegasna badana jalma. Yuhsa anu dipikasieun alai kaman naon albarosu penyakit baros borok Jawa budug Jawa awajiyadatuhu atawa tambah-tambahna itu baros tak akibatkeun kana penyakit eta mentak dihukuman makruhna teh. Sarahna mah teh nu pentingnya teraskeunana ngan umpama caina geus tiis deui waida baruda di mana-mana caina geus tiis deui maka leungit sifat kamakruhanana. Jadi makruh teh nalika keur panasna, lamun leungit deui balik deui kana tiis mah leungit makruhna teh. Malah Imam Nawawi geus milih asal cai mutlak sanajan panas tetap dihukuman teu makruh gitu. Asal kuat makena kana eta cai. Jadi cek Imam Nawawi mah teu naon mah rek panas oge teu makruh ieu. Asal kuat teh makena borok-borok beungeutna. Cek urang mah. Tapi nurutkeun kaul anu awal mah kaul nu kahiji tetap dihukuman makruh. Makruh bebersih ku cai anu banget panasna. Nah, malah mah di antara paharaman teh pan eta ulah wudu ku cai anu ngagolak eta teh. Jadi lamun ku cai haneut mah makruh eta teh menang haneut menang manaskeun tina panon poe. Tah lamun ngahaja ngagodog heula cai dipake wudu eta mah haram. Gelo deui ka dituna teh eta. Oh pan eta kitu cek di dinya lian. Hukumna wa yukrahu aidon sadidus suhuna cai nu banget panasna makruh. Komo ku cai ngagolak
eta mah pan haram pisan. Awil burudah atawa banget tiisna makruh eta oge gitu. Naon sababna? Sabab ku banget panasna atawa ku banget tiisna eta teh matak nyegah kana bebersih anu sampurna.